Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di salam singkuring Resa Puspita. Dina dinten ieu abdi bade ngadugikeun warta sampah numpuk di Bandung. Masalah ieu beuki dieu teh beuki ngariweukeun dumasar kana pantauan di lapang. Tumpukan luntah ka tembong ngagunung di sababaraha tempat, pangicena luntah ka TPS. Sementara malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di salam singkuring Resa Puspita. Dina dinten ieu abdi bade ngadugikeun warta sampah numpuk di Bandung. Masalah ieu beuki dieu teh beuki ngariweukeun dumasar kana pantauan di lapang. Tumpukan luntah ka tembong ngagunung di sababaraha tempat, pangicena luntah ka TPS. Sementara malah dugi ka ngabalur bau anu kacida seungitna serta ngaganggu pemandangan kota. Tumpukan ieu diprediksi ningkat drastis sabab libur panjang lebaran anu mana volume runtah di warga jeung di wisatawan tambah pisan sababaraha lokasi sapertos di jalan utamana sareng pasar. Warga anu caket ka TPS ngarasa kaganggu ku bau bangke jeung lareur anu nyerang pemukiman, tos sababaraha dinten runtah teu diangkut. Bau ampun nyengit pisan kana irup. Mugi pamarentah ngancangkeun aya